Kuna, si itu menikah bolak-balik wae tadi. Nah, si itu bolak-balik wae. Bukan lalaki arah reueuh. Saingan bolak-balik si eta. ITV kabeli ari hutang diangkat. Cek. Nah, barang meuli teh mereka diakut ku sorangan. Heueuh nyeta ieu anu ngakutana ngan saurang da kan supir hungkul jadi we ku urang dicokotana. Aduh, beli kulkas oke si eta. Ku aing mah ayeuna hutang lagi tapi engkau ya. Aduh, seneng sih kepanasan ya. Yakin sih tah. Kabeneran aya si Uce euy. Cek. Biasa urang geus dipipir, geus meuli gorengan, aya nu ngomongkeun Uce sia. Cukup tahu aja, jangan pakai toge. Komo lamun digoreng mah bisa jadi goreng gehu. Wow. Komo lamun make cengek mah, well, lada. Naon itu sih menurut ngalamun, tidak anu waraas gitu aja. A few moments later. Ngalamun, seberat apapun lamunanmu, seberat apapun hidupmu, aing mah terek kulit. Kata-katanya tuh, Cok. Kata-katanya agar si Kardun, sia Kardun yang punya pamajikan, jangan lupa ya kirang bara mere emas jeung berlian atuh sia teh posting-posting banget nah hek bere caption ya buat nyirorok kidulku, nyironggengku, nyirorengku, goreng adatku, Aisyah ulah disumput-sumput wae da lain barang selundupan yang ilegal. Sakitu. Meledak. Ripuh besti, isuk-isuk di sumur, berang di dapur, peting ngageol di kasur. Bosen di imah terus, bodas ente, stres heueuh, paladageun. Suka dukana tukang warung. Boro arah sukana ieu kalau bana duka hayang nyaho. Ieu. Ari meuli kalatur, ari ngayuk ka urang. Ai keur loba duit datang ka supermarket, ai teu boga duit datang ka teun urang. Jeung loba nu ngabanding-bandingkeun harga, geseh 500 perak ge ngacleng ka teun batur. Ari milihan loba, ari meuli saeutik. Ibu-ibu ayeuna mah milihan hungkul, ai meuli henteu. Aya ibu-ibu nu pika sabeleuna hayang nyaho. Dina waktu lebaran meuli tara ai teu minta THR ka urang. Yang sabar ya tukang warung, salam satu profesi paladageun. Nur, di marana? Biasa Cek, geus meuli kangkung. Oh, banyak kangkung. Lain Cek, dek nanya. Satara ketempo bapak budak ka mana? Apaan geus seubel ge euceul mah ieu ditinggalkeun. Cek, karana deui. Beuteung wayah kitu nih tara bisa diajak kompromi. Teu ngajak ngaredok aing mah kateuing si Menur sugane kerek aya keur ngarariung. Si Menur nu boga warung geuningan teu ngariung di dieu. Nah, ayo atuh urang sarua beri beuteung yang bersih. Wow. Nur, aya
serba peribatan kalau atuh urang nyokot sangu. Ye urang geus moal sangu, tek salah ngaredokna. Teu inget ka salaki, ngaredokkeun teh teh lain kabeukina kan. Ceu, apa kabeukina asa ngaredokkeun sate lamun urang ngomong paribasana kieu. Bikinin karedok lonca dong aya biar siap-siap tah sok kitu ieu biasana mah. Ya, kumaha lah ayeuna rasana lawan salaki. Ya atuh ceu ari eueuh mah nyauh nu ngaganjel we atuh ai euy. Buru atuh ini kalaka ngalalobrol lapar kan urang teh. Jangan Eta tong loba teuing ya. Nah, tong loba teuing naon kitu? Tong loba teuing sia yang boga penyakit darah tinggi. Tong loba teuing. Sareng mah darah tinggi. Dengan urang dikerletik ieu ayeuna geus kolot kieu ngadaharan uyah teu darah tinggi. Normal we alhamdulillah sager. Si Imas mah darahna oge turun-turun naik terus. Ya, pantes si Imas mah turun-turun darahna oge. Batur meuli baju Asia panas, batur meuli motor teu bisa molor, batur meuli kulkas Asia hatena panas. Pantes deuk naik oge darahna ieu da panasan si eta mah atuh. Ih, adik ece, sidik si Imas teh api gering ripu udah mung dibayar bah emong. Kumaha ari kitu? Nah, cek aing ge tanggung reteng deui. Ayo we sia teh ngalomokeun si Imas, iraha teu deuk bentew. Kan harus siap besti. Teu kudu pusing. Yang harapan jelema anu sarulit mah. Tempo mican deui banget. Tempo buat banget deui. Lamun aya honang datang. Lamun teu diajak montong milu. Kudu ribet. Yang harapan karitu patutna ieu. Yes. Di mana-mana ge bales deui. Sakumaha balasan manehna jeung prika laku manehna ka diri urang. Bener teu? Baledageun. Dengekeun besti, aing mah deuk teu awet ngora kumaha tuh. Diriungna ge aing mah ku bujang. Ya guys, say hi dulu guys. Tuh, tinggal ieu. Aisyah lalel wae jiga nu da ngalet online wae. Ubur-ubur ikan lele. Istrinya cantik, selingkuhannya burik le. Aku asa kaleleuwih, ceplak menang nu pecak. Beledageun. Boro arah nambahan duit resiko. Hirup oge nitah ngirit. Nyeun anak meni gesit. Tempo dititah ngala duit meni hese indit. Sok aya paribasa, loba anak, loba rejeki. Da baheula mah cukup kudahar. Nyeun anak zaman ayeuna mah kudu boga modal keur sakola. Mata kulah gesit. Nyeun anak. Nu gesit mah kudu neangan duit. Baledageun. Zaman sekarang mah ada uang abang disayang, gak ada uang teman pun pada menghilang. Kalau kita banyak uang, jangankan orang, setan pun pada datang. Fakta, baledageun.